Wahai anjeun kaum Hawa, mihape anjeun cing bisa ngajaga kahormatana, aurat kudu diraksa. Sing bager sabab didukung ku bapa sareng ku indung, ulah sampe make tiung tapi handapna diriung. Berdandan ku gaya seksi, majarna teh masa kini, cina masing-masing diti sabab ieu hak asasi. Teu sadar diarelingan, teu sarieun ku siksaan, hate kebel teu anggapan, malah semakin edan. Aurat ditempo-tempo, difoto jeung di video, nepi loba anu nempo asa percis iklan sampo. Nu jadi pikiran kuting, naha kos jalmi nu sinting, senam teu bentang teu peuting, bari bangga dagang pingping. Cenah mah keur kasehatan, diviralkeun teu eraan, malah jadi kabanggaan, pan eta kamaksiatan. Nalika dinasehatan, bae dalih kapan geus zaman, eta nu ngundang teguran ti Gusti Nu